ningal karena salah sabios ayeuna nyaeta kautamian kamanfaatanna tina silaturahmi. Aduh seueur diantawisna para ibu sadayana sakumaha nu kauningan dina raraga ayeuna urang ngalaksanakeun nyaeta sapalina kawajiban tina pelaksanaan tholabul ilmi. Memang eta teh nu kahiji ngagaduhan keberuntungan kanggo jalmi anu ngalaksanakeun tholabul ilmi teh insyaallah nu kahijina tiasa bersilaturahmi. Tanu mawi alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah ribaros tiasa bersilaturahmi sareng para ibu, sareng para bapak, oke para pemuda-pemudina nyata di kampung Batu Susun ieu gitu. Jadi keberuntungan urang tiasa bersilaturahmi. Insya Allah di mana-mana hiji jalmi ngabiasakeun, ngadawamkeun bersilaturahmi eta mangrupikeun suatu alat kebahagiaan. Suatu alat kebahagiaan. Anu mana eta kebahagiaanana teh deui iwal diharapkeun nyaeta bagja dunya oge bagja akhirat. Tangtosna sadayana hoyong ngengengkeun kabahagiaan. Moal aya hiji jalmi sigana mah lamun ditaros kitu nya ku pribados hoyong kenging bagja dunya akhirat eta napi alih. Sadayana oge bakal ngawaleh teh naon? Sekalipun hiji jalmi ceuk paribaosna nyaeta anu aya istilah panginten kana tugas di pangeran, kana ayeuna ibadah ceuk paribasana tasampurna sahayuna, tapi tetep ngaharepkeun mah hoyong kenging kabahagiaan. Maka kunci ayeuna kebahagiaan teh eueuh iwati kedah silaturahmi. Naon ayeuna disebatna kuncina silaturahmi? Tina sababiah ayeuna nyaeta urang ngalaksanakeun naon? Tholabul ilmi. Jadi kuncina anu ayeuna alhasil tina ladang ayeuna tholabul ilmi teh kahiji baris ngahasilkeun silaturahmi. Di mana-mana ayeuna urang tos biasa ngalaksanakeun silaturahmi eta teh suatu alat kebahagiaan. Tapi tinggal kalimahna kapan? Ayeuna upami dina hadisna diuningakeun silaturahmi miftahus sa'adah. Jadi silaturahmi teh kuncina kebahagiaan. Kunci kebahagiaan miftahus sa'adah. Jadi miftahun miftahun teh suatu alat ya. Jadi upami ningal miftahun teh isim alat. Isim alat kena naon kena patah apa? Jadi patah ayat tahu patah bahwa tilu wada kama mitahlah matahun jadi ada teh isim naon? Isim alat. Jadi alat kanggo ngahontal kebahagiaan dunia akhirat teh wadi iwati kedah sering ngalaksanakeun silaturahmi. Tanu mawi keberuntungan urang ayeuna ngalaksanakeun tholabul ilmi teh nu kahiji keberuntungan urang teh tiasa bersilaturahmi. Anu mudah-mudahan kusababiah ayeuna urang biasa ngalaksanakeun silaturahmi terutama pribados biasa bersilaturahmi sareng warga-warga di Kampung Batu Susun ieu mudah-mudahan eta teh mangrupikeun hiji alat kanggo ngahasilkeun kebahagiaan dunya akhirat. Eta sebagianna. Jadi silaturahmi teh miftahu sa'adah wa sa'adatu miftahul jannah.
Jadi silaturahmi teh kuncina kabagyaan, sedangkan kabagyaan teh kuncina surga. Jadi mana-mana orang tos napimilih kebahagiaan, terutama kebahagiaan di dua desa dunia dan desa akhirat. Kadituna insyaallah barisna nobros kadituna karena surga Allah Subhanahu wa taala. Mawi mudah-mudahan kapangariuna urang sadayana dina ieu saah dina ieu waktu mudah-mudahan sing kapimilih urang sadayana anu kasebat sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Dalam arti bagja di dunia, bagja di akhirat. Eta kahiji. Jadi insyaallah usababia ayeuna urang karasa ngalaksanakeun silaturahmi, keberuntungan urang teh nyaeta waris ngahasilkeun kebahagiaan dunia akhirat gitu. Eta sakumaha kaudingan nyaeta dina kita supatu atpal diuningakeun dawan Syekh Sulaiman Al-Zamzuri tibasum masir rahman tafusrib dani'an daksu al-dhanni zul syarifanil karom. Taeta dawahan anjeunna ngauningakeun tib sumasir tib kedah sae esna anjeun. Nah, sae naon? Sae hubungan sareng saha? Hubungan sareng papada manusia sareng Gusti Allah. Dalam arti urang hirup di alam dunia teh kedah naon? Sae hubungan antawis manusia sareng Gusti. Dalam arti hablum minanas sareng hablum minallah. Urang jeung papada